sadayana. Kurahmat sareng widina, urang tiasa patepang rarai di ieu kasempatan anu insya Allah pinuh ku barokah. Tehilap urang sami-sami ngucapkeun sholawat sareng salamna ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadayana janten umatna anu salawasna menang syafaatna yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusimkuring dipikahona, dina ieu kasempatan anu mulia abdi bade nyandak hiji diantara anu temana teh sopan santun. Sopan santun teh ngarupikeun hiji sifat anu kacida pentingna dina kahirupan sadinten. Cobi urang emot heula, kumaha jantena saupami di dunia ieu teu aya anu kaagungan sopan santun. Tentu bakal hese silih hormat, silih hargaan, serta silih ajengan kanu sanes. Teu ukur ka sasama rancangan, tapi oge ka guru, ka tatanggi, serta sareng saha wae anu aya di sabeudeureuh urang. Urang sok ngadangu jalma anu mibanda sopan santun, pasti bakal langkung dipika hemat, dipika deudeuh, sareng dipika resep ku sasama. Kumargi sopan santun teh teu saukur masalah tutur basa anu sae, tapi oge kumaha cara paripalah urang, kumaha urang ngahargaan batur, sareng kumaha urang ngajaga rasa silih asih. Hadirin sadaya, contoh basa jantina sopan santunnya eta hormat ka sepuh, nurut kana pituduh guru, teu nyarios kasar, teu nyilakakeun batur. Upami urang tos biasa ngalarapkeun eta dina kahirupan sadinten, insya Allah kahirupan urang bakal langkung harmonis, cager, bager, bener, tur pinter. Kukituna, hayu urang sami-sami ngalarapkeun sopan santun tina kawitan anu alit. Contohna, ti ngawitan di bumi, di sakola, sarta dongkap ka lingkungan masyarakat. Mun urang tos biasa sopan di bumi, pasti bakal langkung gampil sopan ka batur. Hadirin anu dipikah hormat, samemeh abdi nuntut ieu diantara abdi hoyong ngadugikeun hiji hal, nyaeta sopan santun teh ngarupikeun modal utama pikeun ngahontal kasuksesan, boh di dunia, boh di akhirat. Kusabab kitu ulah kantos ngaremehkan hal ieu. Sakitu anu tiasa abdi sampaikan dina ieu diantara, upami aya tutur basa atanapi kecap anu kira marenah, abdi nyuhunkeun hapunten anu saageng-agengna. Hapunten bilih aya kakirangan, mugia ieu diantara tiasa janten pangeling-eling kanggo urang sadayana. Hatur nuhun karena sagala pangartosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.